anu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogima anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa. Kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli tidak baca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia tidak baca sholawat cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare tidak jumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus. Untung jasa anu puasa, untung jasa nyabari maca Quran, untung jasa nyabari taraweh, untung jasa bari sedekah, untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nyang kitu ngakeup pohara jasa untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogoma anpurajul cilaka ka Kangjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember cai di sumur cai di empang cai di kali cai di keran lele jelema mantes ngising cai ngomong ka dieu hayu ka dieu aing ditugaskeun nya ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali cek ada teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nya ka dieu hayu ka dieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang parati ngabersihan sia mbong ieu mah isin kajen teuing mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan sia ge indit kajen ku kumaha ge pinuh ku najis gitu nah ulah ku najis koromod geus pamajikan geus kieu bae ih si kakak mungkuna amban lain deui cenah teh sarwayu jeung sia mun sia seungit karak aing seungit aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah ngaranna nyetel aing ngomong tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hate teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan ku kumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih makrifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana teu kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang
lamun cai herang keluar nundek mandi butuhan nundek minum butuhan nundek masak butuhan ka cai herang kabeh butuh ku hese-hese nak wari cai herang wari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hese na cai herang wari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cacing mah teh ka dieu hayu ka dieu hayu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai jangan banyak omong lu tolongin gua nih ngomong teh cai teh ngomong Masya Allah Karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna cabutan buluna dicabutan datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebek jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh justru cek jana ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun horenganan ieu teh ngabahayakeun kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula nah cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo bebeja ka manuk-manuk sejedoy tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna sakitu indahna ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna kuari keur dicabutan daratang kabeh kadanya kunaon ngakunaon kana heuh sia hook eta hook teu aing mah hayang nyawa ngaji jati diri aing cabutan munyan nah kuari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk perang bodoh merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng ditanya deui cek beo teh kok kitu amat ieulah asli ka aing aslina aing keur menikmati hirup ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing ngan sakadar jeung Gusti Allah hungkul hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu keur aya bulu aing diriung-riung jelema bae dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji ku hari aing geus senang ka Gusti Allah eta manuk merak ngomong matak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos merak eta nu kos kitu ngaranna satungtungnyana asa aing hei eta mah hebatnya sabulna aing kan oh hebat kan aing satungtung kos gitu kana raka cak manuk merak kuari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak gundul asal kapanggih jeung merak gundul geus tah ku sebab kuari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tah nu mantap satungtung urang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu batak jelema diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum
jeung kahebatannya na jahanam. Encan wau ka Allah masalah. Lamun geus ditoler-toler merak gundul. Merak gundul kara. Lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak. Nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Hiji, Allah bulu mah bulu bae, tapi ulah maelu ku bulu. Ka Allah. Eta kan bahasa merak lain lalagaan. Ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan, maka kulantaran kos kitu ku aing cabutan. Urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul. Lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen ku kumaha ge wauh jeung Allah. Sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema, waduh kiai pinter amat, irung bekah. Waduh baju pendi gagah amat. Saya teh enggak jahanamna ge kerakna deui eta mah. Jahanamna ge kerakna deui, belah dituun kerak naon teh kadinya teh. Asal asal geus gitu. Asal kiai dipuji atuh saya teh. Eta bulu teh ngabahayakeun. Cabutan bulu kena wauh ka Allah. Lamun geus dicabutan kaharak jelema geus eueuh anu mandang mantah ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat. Ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk berak ge kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat. Merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui. Nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan. Gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang. Urang sugih cabut kasugihan. Urang boga jabatan cabut jabatanana. Urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana. Kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang. Kena batur teh teu nganggap ka urang. Karak. Lamun geus batur teu nganggap, ulah diondang nama kiai kos kitu ieu. Senang urang, masyaallah aing geus teu dianggap. Geus aing maning dianggap ku Allah bae, kajen ku manusia mah teu dianggap. Ieu mah lain pan. Tatangga teu nyahueun aing kiai. Masyaallah. Aing geus kebal sebenarnya jadi kiai. Nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana. Pajar lain kiai meureun aing. Suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok. Emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai? Kok yang lain diundang saya enggak? Gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang? Ditolol tuh coba. Eta kan kiai tolol eta kan gitu. Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaket terus teh meureun. Geus kikikan Pak. Merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang. Nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan urang datang ka nanaonan hirup kubatur di bajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat nu Allah aing mah jauh naon hakikat nama aja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh dihareupeun Allah kata mah hanya anggapan-anggapan jelema bae nah geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu tapi lamun encan nyabutan bulu. Alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhali. Pakai deres ya itu dapat waduh saya kuliah lama itu. Ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai deres. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantak aya bae bahasa manuk merak kunjungan. Tak iyalah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak.
di dia boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantak hubul kholqi, cinta makhluk. Cuman cinta makhlukna lain hayang dibere, lain hayang dipuji. Hubul kholqi, cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim. Jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu, can nyahoreun salat. Besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim. Ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh. Hayu kade urang bersihan, kade bersihan hanya nu boga makrifat, nu boga hikmah, anu caina bersih lah, anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah. Ila anwari arwahihim, supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah, ngararomong ngorenganan masyaallah karim. Ulah disangka henteu ngomong. Ieu batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah. Assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih, geus buku jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun baliguan walau aya. Tah, kos kitu mentek haji pende ge kamari aya nu gaib teh anu gadi. Bebe jajan. Kuntilanak kayaknya. Emang sajurusan lamun urang ngawirid surat jin nu datangna jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak. Urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak. Babaturanna kuntilanak. Sajurusan. Entah nyawa tilok sieun dan kakuburan nyawa tilok sieun. Batur aing kabeh teh kieu. Aing rajana. Tah, ieu. Jadi ngaromong kabeh. Sesuai jeung karakter manusia. Manusia ngabogaan karakter. Karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuhan. Lamun mata resep kana neuleuh nu indah-indah hayang dicomponan ka butuh mata. Ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan ka butuh ceuli. Irung watakna hayang ngambe nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung. Letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan. Zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya. Jangan kau biarkan aku. Jangan lagi ngomong sarua bae eta. Ulah pajar teu ngomong eta kos kitu. Ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana. Nu mantak urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh. Kanyahoan kan gerage ulah waka ilmu makrifat, ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali. Engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat. Jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana, bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana. Sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar, neangan nyana restoran, neangan nyana warung nasi, warteg. Hayang minum, neangan nyana di mana kafe, hayang kopi misalnya, hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya. Nyana neangan jang kebutuhan nyana. Nah, ketika hayang kawewe, nyana ge neangan bae. Di mana? Ieu nu bisa di mas kawinan. Terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli, di mana aing kudu meuli.
mulai geus normal geus. Aduh, duit dengan gaya 50.000. Wah, berarti si Mbak bisa dikredit ketemu kos itu. Ya, 1 kali pakai 3 kali bayar. Oh, enggak apa-apa. Eta kan kebutuhan. Nah, berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu, asal jelema neangan restoran lapar. Jelema neangan kafe berarti hayang nginum. Jelema neangan disesuaikan jeung kabutuhnyana. Saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana? Nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh. Berarti aya kabutuh kajen kumaha teh kudu dicaritakeun. Aya kabutuh 100% kajen kumaha. Ketika pemerintah datang ka kiai, sadu sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endek ka kiai mah endek ngaji masalah endek ngaji mah atuh masalah mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wau ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing dek naik di dewan, aing dek naik jadi gubernur, aing dek naik jadi bupati. Ieu mah penjahat. Tinggal di daerah bae kuari. Kiai ge datang ka pamarentah teh apakah dek ngaji? Maknya dek ngaji kudu ka pendopo. Eueuh konsepna ngaji ka pendopo. Eueuh konsepna. Berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang. Nah ini. Geus kadeule nu lelempangan di mana becek Imam Ghazali lain cakula tangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana eta lah nyana keur jumponan kabutuhnyana lempangnya di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuhna dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen kumaha ge sebab naluri manusia selalu kitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deuketna jeung sieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung sieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung sieu kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun sieu kayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna. Lamun kiai gak deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan kahayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponan anak weh dalit katanya anak kadina dalit nyaos ya dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan weh sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong. Nah, di sini ada trisno. Aduh. Itu sari kebutuhan. Nah, ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge. Saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing? Deket. Ketika butuh, deket. Geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna bae kajen kumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab
aya kahayang kacumponan kabutuhna. Ketika teu kacumponan kabutuhna ngeusan. Inu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae. Kuari hayang jadi RT, hayang jadi RW, hayang jadi lurah, belian jelema demi kahayang. Hayang jadi bupati, belian hulu jelema demi kahayang. Hayang jadi gubernur, belian jelema demi kahayang. Hayang jadi presiden, belian hulu jelema. Ieu nu bahaya. Demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh. Nu ngahalangan sikat. Inilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu. Nah dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allahkeun gerage hayang nginum lain lagi ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya mah sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kumaha ge sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malah manggis kieu bae jemput angel jasa jam mau ieu jam terek jam genep puter ku aing sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak datang kabogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing udah deui anu ngalangan ngawas ngurang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh pus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cakangjeng Nabi rogoma anpurojuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cakangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli teu daek maca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat cilaka sia rogoma anpurojulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jada tidak jumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpurojulin cilaka sia anjing Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumadak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna
Adik tukang di dia. Aduh, di tukang di dia ngaran ieu. Dia ais rahmat teh masyaallah. Si rahmat gede-gede. Ada di suhuna ya si rahmat. Tah, ieu urang keur digaurkeun rahmat. Masyaallah nya nyuhun, nya ngais, nya ngandung, nyang kitu ngakeup pohara jasa. Untung selesai Ramadan, inuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan, puasa henteu, urang ngaji Quran henteu, kemudian sedekah ge henteu, selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan purajul cilaka ka kanjeunna. Sakitu keur diaur-aurna rahmat, embung mulung rahmat Allah, embung mulung magfirah Allah. Mangpang meungpeung di bulan Ramadan teh ye, hayu urang gaur. Hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we. Mandi, make baju, puasa, salat, bahkan qada sedekah. Diseling-selingkeun ku tetanggana ge. Sia puasa teh bulan Ramadan ulah omong. Mana aing bae siapa sia urusan sia. Besok ngurusan batur. Bukan aing mah setahun sekali. Salat aing datang ke lebaran, beres lebaran aing teh salat deui. Asal Ramadan bae kos gitu. Taraweh nya na bebedu, sedekah. Bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran. Jauh puasa, maca Qur'annya, tarawehnya, sedekah. Asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah tah. Asal di bulan luar bulan Ramadan geus sah. Geus. Kacaritakeun apa begitu maut ka intilah ku waliullah. Tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur? Masyaallah bangga kula bahagia kumaha sorga. Sia ka sorga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan. Bulan nu lain meletik letik bulan nu sajian mah kula mah Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan bari kula wah jadi ahli sorga. Masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu maru ka salah geus pokona di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah ditaku ki uci cenah gitu. Ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge Syawal mah teu naon maksiat. Salah tafsir sia mah. Pajaran ditaku aing bae. Na ieulah Ramadan lain lalagaan. Aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada, nya wajib kifarat. Wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah. Wajib disertai qada teh puasa, ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir ka jelema alaman afsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam. Masyaallah sia ada bulan Ramadan. Jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima. Ingat nyana eta teh nya wajib qada, puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim. Siada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan. Asal pamajikan gagal hayan, aditu sia. Aing puasa ya. Ka penting sia. Sadaekna jeung aing. Beurang ulah. Aing keur jeung Allah, beuh tegep. Aduh. Cak pamajigna kula meureun gak bulu ngadengeunna Kak. Beda ti sasari. Aing ngaji pan ku ari mah. Yes, aing ge kamar aing khusus ya cara paranti kholwah. Gusti aing
sana bisa hiber aing. Salas pada imah Ramadan mulai diganggu ku sia. Antak di bulan Ramadan teh nu bagus we kieu. Neng ka neng. Bulan ieu kan bulan Syabannya. Tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan. Tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju, meuli calana, sempak, sendal tah 10 juta. Tah 10 juta jang budak. Budak urang tah 10 juta. Nya. Geus kakak dek ibadah ka Gusti Allah. Oh nuhun Kak. Ibadah. Bulan Syawal bebeja pemajinan Kak. Kula leungit kongkorong Kak. Urusan sia tah mah. Henteu ieu bang diteangan ka dieu teh eueuh. Wah salah London meureun. Ci lain Kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit. Loba omong lah. Mudahan eta dibagikeun 10 juta teh tangkorak. Kakak mah pinter connect. Kayu bagus kos gitu tah petakeun ti kuari kae. Taya. Ses kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah. Beuh Kak, ja guru kakak ge henteu kitu beureunnya. Aing teh kalebihan guru. Coba-cobalah kalebihan guru aing. Tah, ieu hebat eta ibadah kos gitu. Eta kadirinya naon eta tah? Eta tasbih nu leutik teh kan gede aya tang. Geus dipajangkeun tah. Hayang make nu leutik nu ieu, hayang nu sedang nu ieu, hayang bade jasa nu ieu. Geus eta. Ieu naon ieu Quran tah. Timiti leutik sedang bude. Bisi kakak hayang nu leutik nu ieu, hayang bade nu ieu. Dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge. Hayang make nu mana aya. Ieu naon ieu kayak ieu gelas. Ieu jang naon? Ieu jang kopi nu ieu. Nu ieu jang susu. Cenah deuk ka Allah ka atuh ka Allah mah urusan roh. Aya awak papen kudu di kopian segala rupa. Kakak jadi pinter ka. Atuh na ngaji kakak mah. Itu. Ieu nu ieu bungkusan kopi, ieu susu mesti aya kok di kamar teh kawan. Kak, ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung Kak. Lalu ngomong sia. Badi kiloan kieu meuli kopi meuli susu. Teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah geus aya dia meuli buka ku kakak. Teu mah lain kholwah kos kitu bakal warung leutik ngaranna. Tah eta disiap-siapkeun ku urang. Teh ibadah. Jadi urang kan kadeuleu. Jarum ge dilempengkeun ka Allah. Jarum dilempengkeun ka Baitullah. Tinggal ngalempengkeun hate urang. Geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya. Coba pemajikanna datang ke sabaraha we kuatna ulah nyoba aing bukan aing mah doakeun sia ya kakak deuk ka Allah menang 3 poe teh Noel tual toe can deuk ka Allah loba omong sia penting mah meunang penting mah teu meunang ge beurang tangkep Allah ka ditu ye mana sia baju barah kieu atuh kamari ngadeukeutan lah carekan beurang teu meunang ge peuting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai peuting mah ieu ku geus teu make calana Kak tah siga ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak ieu kobo sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh naon Kiai? Aitsku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin. Waduh. Bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela. Yukhillu bil amal. Ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti. Mun eueuh abid, lamun eueuh abid fa in ajaza, lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ikan lain lalagan kafarat uzmat kos kitu tah. Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut
ya Allah ya Rabbi karim tak ada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu sittina miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi kutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa id ku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh ngumpulkeun yatim 60 atau miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun nah kos gitulah aya ieu ge sahabat tuh cilaka cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh poh kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha tuan geus masalah geus kos kitu mah id raqabatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacad dina gawean anu kuat hah boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek ha puasa bae atuh puasa itu bisa meuli abid mah bahasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'in boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus kalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus batulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter waduh tuan atuh kula mah miskin jakeana teu boga jang mere teu boga ke tuguan kanjeng Nabi ka jero dibere ku kanjeng Nabi tah tuan ieu jang saha ieu jang miskin ge supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan eueuh deui nu pang miskinna di lembur ieu iwal ti kula kanjeng Nabi ge seuri geus atuh dahar ku sia atuh lo itu seuri kanjeng Nabi ge sia bae pang miskinna mah yang dibere bareng heuh ayo geus kaparatan awak sia ku sia keneh tah Masya Allah babari jasa aja kanjeng Nabi mah bawa ka ditu geus bawa kunyana jingjing ka pamajikan naon eta Kak ieu ti kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang ge miskin dahar ku urang geus ieu babari tah ieulah kanjeng Nabi Masya Allah karim heueuh nu hese kabeh jeung kanjeng Nabi oko eta teh nu eman da aya jelema namu ka kanjeng Nabi begitu namu ka kanjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka kanjeng Nabi cak babaturan nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta pelitu jasa peujit habek peujit batu geus peujit masalah geus sia dek tanggung jawab cekeuna mah ayo geus peujit ieu beres peujit bagikeun aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya les buat balik bejaan ngumput cenah ngagali pasir setik aju ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget otak kula anu mancit masa anu mancit iya tinggal tulang talengna doang keluar kanjeng Nabi sahabat saya anu mancit ya udah ngomong saya anu mancit udah ngomong gak baik jak diancam tadi ku nemon udah dibejakeun ku sianya moal teknya katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cak kanjeng Nabi ya sanu mancit ya otomatis kan nista maja utama embu ngabohong nu eman si nu eman di mana kuari wallahu alam bejakeun di mana udah ngabejakeun lumpang kanjeng Nabi ke arah kabelah ditu nanya sia mangge nu eman cicing jadi mangin eman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ya aing nabi Allah Rasul Allah bejakeun di mana nu eman
disingkapkeun ku Kangjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we preman udang ja udang cekel ku Kangjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta bencit ontak ji kula mah dititah ku babaturan kula atuh dititah kunaon daek Mbak ih demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh embung kamagihan ku tuan sedengkeun cek kula teh aing kula di bejaan nya anak keneh nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula jadi dibagikeun jang sahabat tuan bayar habek si nu eman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan atuh ngajak Kangjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar guys ada duit dah kula nu mang mayarkeun kuda daek mayarkeun mah taya sobat Kangjeng Nabi pikat serine karana nu eman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit geus bayarkeun ku sana tuh hebat kan kula mah cenah teh bayar geus ente untung kan cenah teh untung cek Kangjeng Nabi ulah ngomong lah gara-gara ini gara itu ini cek babaturan teh mun aya pencet teh man masyaallah jadi eta di zaman Kangjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta masyaallah karim mantap Kangjeng Nabi sok seri sorangan ge belum inget ka sinu eman sok seri sorangan heueuh bae kapanggihingna teh seuri eueuh panggihingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala oh masalah wajibu mal qada'i al imsak lisaub wajib barjeng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi teu ari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep bae wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohoan teu niat beurangna teu puasa tetep bae wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan baqa alail fabana khilafu disangka kunyana masih penting keneh hudang gitu hudang neulejap weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh eta kerbal di sisi mata jih besar kotok teh mah dibuka ih geus beurang cek kira di dieu jadi 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka penting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa penting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke nak tur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dahar teh beunang indung ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumus salasi syaban anahu min Ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugan teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun
batur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu maul mubalaghah min madbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu kakemur kakemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna. Nah eta kerewed salawe teh masih kena zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah anu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir. Contohna kos kubasikeun supaya jelas contohna ente neuleuk kebo lamun ngising kan kaluar teh ta eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embung ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal tah sakit mun asup sakit tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo nah eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta Bang kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong lak ulah make calana salakina mau sepidol kuasa bisa make sepidol jak sing rapi nah diukna nu bari tah di sepidolan usalakina teh tah ieu nu kadeleuk wae mah ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu ke geus beres sekarang kacaan punyana ieu horengan teh tah ke sia ngapraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar tah eta ukuranana ai ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan mah bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teu asna atuh nu zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu aja lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep. Nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal
Wahidin jeung awewe keur puasa batal. Wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal. Wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal. Aya jelema keur puasa jununin edan batal. Walaulah toh sanajan seketika batal bae sarua bae. Wa bi igmain jeung ku ayan batal. Sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal. In anama jaminahar. Lamun nyanana mabok henteu ngahaja batal. Mabok daraan. Mabok anu teh sarua bae. Turang lembur kan teu meunang bau bensin. Sa bau bensin atuh geus. Teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal. Lembur bae. Ngadarah daging. Nah, naik mobil aju nyana non kitu katari utah uger teh batal. Tapi lamun ngahaja utah batal. Tasih ade ulah ngahaja-haja. Tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapih didangalaksanakeun puasa. Abeh puasa urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir, disebut puasana puasa awam. Eta puasa kanak-kanak mukos kitu mah. Puasa teh tawalah puasa gan zahir doang teh dahar teh nginum eta puasa lalaga. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi. Teh dahar teh nginum teh jima. Oh, buka nama masyaallah. Pohara. Mantak cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadalan niron. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka. Pan mantep. Okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga. Cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka. Aing ge bunga. Kunaon sok dipangmeulikeun baju ku mak. Ege bunga, kunaon ai saur sok sagala aya teu jadi. Ege bunga, kunaon bonteng suri selalu mendampingiku. Aduh. Lamun bukanya kopinya teu jadi. Lain eta. Bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat. Bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga geus. Ya Allah. Lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan, kemudian urang puasa di bulan Ramadan, hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah. Cek Sidina Umar, urang robah ka dieu, robah urang doa. Robah urang doa. Urang lempang urang doa, lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar, cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun. Sare hees ngadoakeun hees. Cak hees teh Gusti lain sahees-hees nahan lapar jeung dahaga Gusti. Hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atau keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan. Ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah
Ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah. Geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh dihampura panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti. Lawang masjid encan datang ka jero. Lawang geus ka jerit. Lumantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikian. Nuhun lawang. Nuhun. Cak nu teu nyahoeun teh waduh budak. Ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak. Lumantak urang Iran Syiah lawang masjid tadi kieu-kieu sabenerna mah salah teh teh beunang. Henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang. Iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit. Urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero. Mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon. Di samping eta lain sakadar sakitu. Kumaha? Cak lawang teh Gusti. Di sampingnya na dibere widadari nu biasa, pangberekeun widadari nu luar tibatan eta. Lamun can dijawab ku Gusti Allah, lawang masih ngajerit keneh bae. Mentak cek Gusti Allah, geus ulah ngajerit tuh deuleu. Barang di deuleu, karak cicing lawang. Mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi. Ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocor, makanan, minuman dan lain sebagainya. Teu kebal jana keur cicing di sisi kali. Aya awewe Masya Allah. Gelis jasa. Hese nyaritakeun nama gelis. Eueuh kutilan. Eueuh cedaan. Pan awewe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu ya. Gelis jasa. Nyana kan baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jero ngimpi itu ge sarua asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana kok maca la ilaha illallah? Kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh geulis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh. Yana di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nyana. Sit. Dirawe le mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya nah. Begitu hudang Masya Allah sengit na aya keneh. Sengit na aya keneh kadeuleukeun keneh langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan mah. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti. Mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae. Langsung diijabah balepak bae. Teu kuat jasa tak ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan. Masya Allah. Puasa teu dahar teu nginum gampang. Lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun. Budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun. Budak leutik umur 10 tahun loba nu kuateun. Lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat, 10 tahun bae kuat, 7 tahun bae kuat, atuh kumaha urang lu gede. Kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat. Yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak. Puasa orok. Puasa nomor kedua mah
muasaan mata ajak puasa mata di samping tedahar teginum tejima mata orang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irung urang geus kieu jangan buat lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabus sieum asana hujan mah bari teureui nah ulah irung urang teh ulah masyaallah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kizib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping tedar teu nginum teu jima ieu lah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees mending daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae mun bentak orang neuleut TV bae mun bentak orang teh bakalna kitu ngobrol mending hees kunci lawang trek geus hudang-hudang ke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare ke hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing mah sataun ge poso kos kitu kuat cek puasa si pos kitu ngaringku besok mah gateum daripada maksiat teh kos kitu puasa tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kaya kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan ulah sok ngomong sambarangan budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon Syawal ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal Ramadan nah ita muasaan mata ceuli irung tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget dicerita abah di pondok keneh brak pondok muka kakula bebeja masyaallah eta lah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nanamu terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinara kaget keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasa lah tah urang tah ti kuari geura ge belajar ti kuari coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun naon geus ulah renyak-renyak ganti gitu kene HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teu naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge gara-garana di non di ieu mah naon motor klakson eleh motor ke eleh goblok budak teh rek ngilu nyana tetep aya digoblok-goblok ge kieu mobil titit enar ka tengah
mah tolol eta. Ku ari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh. Embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa. Tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah kos kitu. Hayang nyawa coba awak urang teh. Bebe jaga pemajikan kakak nek di jero kamar we keluar zuhur, keluar asar, ke keluar maghrib nya. Boka. Asana kakak jadi putih kayak kita. Seolah sok itu atuh ka aing. Sugan we kula rada resep kakak hideung. Bukan naik kitu bae warna putih kos ayam negeri kan putih kana. Tah, urang aya ngajajal coba kos kitu tah. Tapak ngaranna puasa teh. Jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam, nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas. Aya deui puasa khawasil khawas, puasa khawasil khawas mah puasa make kolbu. Selalu ingat ke Allah. Nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal. Asal teu inget ka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin heset amo kos kitu mah. Nah iya puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal. Nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Dan dibere tabah. Adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh. Menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45. Mun dicaritakeun panjang. Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu tinggi hilal 8 derajat 59. Badiatul misal sami jatuh pada Sabtu pahing tinggi hilal 8 derajat 11. Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu pahing 27 Mei tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21. Salam Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu pahing itu tinggi hilal 6 derajat 59. Luhur Nurul Anwar 8 derajat 27. Sulamun Nairen iyalah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi memastikan makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat. Panjang mun dicaritakeun lantaran ieu mah alalakur bae teu dicaritakeun panjang-panjang. Tinggi hilal 7 derajat 20 dakik. Jadi gede naon gitu garana bulan teh geus ieu mah teu kudu dicaritakeun. Insyaallah puasa urang bakal rempang terempung bakal rempung di poe Sabtu. Lebaranana adalah hari Ahad, berarti orang puasa 29 Sabtu Minggu Senin Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu urang lebaran. Darjatna tinggi sarua bae. Tinggi Sulam menang 3 darjah. Kemudian kitu Epiwaris menangna 3 darjah sarua bae deui. Kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian. Kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah. Kemudian Fatra'ub menangna gitu 3 darjah kemasekian 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darjat malah
ieu mah keur carita Sulamun Nairin adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah, jangan sim kuring we insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon, persilahkeun ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun benernya menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat, jangan naga tetap ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan, geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji. Nyawa si aing ngaji. Ya aing mah ngaji, tuturkeun aing ulah. Ieu jang aing we sorangan, tutungtur sama aing bae. Ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu. Jadi kula lantaran atau loba wasiat-wasiat geus lah udah carita kedua situ teu bagus. Dek make hisab Sulamun Nairin, tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim wahsyurni fi zumratihim, terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab nu lain. Ulama geus ngaikrarkeun hayang make Sulamun Nairin bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg ku sia. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Geus sakitu. Ulah ngaharuan ka aing. Engke ke dieu teh diais ku Syekh Mansur, oh, ini anak emasku cekeun ada. Haji Pendi, jangan salah lo. Ngapain ikut gua lo? Sono lo. Sama Wilhelmina lo sono. Isi mereka di akhirat tahun gitu-gitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu we konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna na. Ulah saksa ilu-iluna ulah. Geus ka aing ka sorga sia moal diajak paing. Bah cenah kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah. Aja aing na milu jeung ahli sorga teu beres. Ja kawali cinta, katuan saya Abdul Qadir cinta, Ketua Maulana Hasanuddin cinta, kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali nyana nyahoeun. Ye, Syekh Mansur make kitabna atuh geus teu kumaha. Boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu. Ye aing mah boga yakin milu geus. Gege digawe tah hayang dikitu-kitu. Perebut ke wali ieu kadieu. Ish, ulah perebut urang babarengan ayo. Bareng. Ayo ndek milu saya teh. Ayo ulah. Kebal-kebal jangan tetap diajak di tukang. Iya wakir carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi. Datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang. Insyaallah asana puasa bareng. Lebaran ge bareng. Bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh heula bae. Lain deui teh urusan kos kitu bae. Ieu mah lebaran urang. Di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung. Berarti 3 liter setengaheun lah. 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang.
Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna. Lamun orang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendak balik ka Surabaya, ngajak kata di Surabaya. Sehingga dek, abeh mantep ya ibadah ya. Ulah sok jadi omong-omong ye, ngontrak di sini, ngezakat di sono, naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama. Ye, sok jadi haharuan batu dek ibadah bener. Ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini. Atuh ngising mah de bandem dihanap ngajakat mah lain deui. Sok macem-macem. Ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu. Kula mah nyaritakeun nu mantep dek balik ka Jogja di bulan Ramadan. Di ditu di Jogja. Engke ngazakatna. Di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kula nu dek balik di imah ngazakatna. Ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju diulah dihelah segala ka mushola segala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya. Jadi jang supaya orang ibadah mantep. Iya, salah penggunaan. Orang zakat ke pemerintah, tampung ke pemerintah, aju ke pemerintah, di kamu sholakan di kamu majelis salah. Fakir miskin, mustahik zakat masjid. Mustahik zakat itu musola. Mustahik zakat majelis taklim. Adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta, sabodo kula mah ngabejakeun doang. Kula mah hayang henteu dibere tilo ente kula mah sayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu mah keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat kadeja ngarenjak betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah fuqara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian nu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ini mah keur carita, adapun ditampung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Ngalah teh kos kitu tah. Salah bae, bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Kula ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantap jasa udah sok aju salah guna ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah hayang tamer 2 deui nya nama hayangna ulah ti zakat ulah ya kan beda ada sosial seje ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ya sakali deui emas mbak ndek zakat nu ndek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae sa RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya cek RT entar di sono nggak ngejakat di sini nggak ngejakat urusan gua itu mah mau ngejakat mau enggak itu urusan gua ke neraka gula gua ya cerita ibadah supaya rapi supaya orang mantap orang kan kayak aing dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarukeun bener henteu daripada kos itu mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye
boro-boro eta tuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jangan teu ieu bae haju kos kitu ieu naonan nih pemerintah daripada orang ngeraung kos itu kudu dibejakeun geus balik lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia ke aing mah Masya Allah karim urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngajakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib ngazakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyahu itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh saha agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayaanna masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang jaya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ge urang bolak-balik bae ngajakat ka pamajikan ngajakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho ieu mah ngelingan hungkul nya sanajan geus ngelingan hungkul supaya urang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mentak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah-papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala satajan urang neraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum ti haji haulna malam 9 haul abah malam 9 orang lebaran minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu anu Senin nya urang puasa teh poe daun urang lebaran minggu Senin tan nyawaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
Sabtu beres tah, Minggu malam Senin. Nah, berarti Minggu Senin malam 9. Malam 9-nya hiji umur